Batur ka pamirsa wilujeng petepang deui di Jomantara dina pedaran carita Sunda. Carita Wadul dina judul Dasar Jodoh bagian anu katujuh. Kumaha pamirsa dina dengeti dararamang kitu? Syukur upami daramang mah Mang Egi oge ayeuna saparakanca aya dina sehat walafiat. Pamugi urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Pamirsa di mana wae ayana tangtosna pamugi urang sadayana sing dipaparin kelancaran dina sagala urusan. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Mangga tong nyangkolong ting kana waktos urang padar wae carita Sunda, carita Wadul dina judul Dasar Jodoh bagian anu katujuh urang ngamimitian. Nah, ieu penting ieu buat asa cara rempling kieu nya. Sore can hayang yeuh duh. Nah, tapak tua betul laju ieu bae laju balik bae coba bergadang mah di dieu lah. Ya kieu lah. Tuang cieung sorangan yeuh teu aya baturan sare can hayang yeuh. Bener jagi sok penting mah kudu ngayakeun ronda ieu yeuh. Kayaan kampung sepi jempling kieu aya ronda mah pangaruh we. Sakali-kalieun kadenge sora kentongan kitu tah. Nya ngumpulkeun masyarakat belah ke jagi sukma. Sangkan ngayakeun di ronda ulah sampai jempling kieu yeuh. Laenan bisa aya kejadian naon bae teu katangen, teu kanyahoan. Ari tah mah aya nu ngaronda ya pangaruh bae jeung tambah lumayan deui asa haneuteun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tah sahanya nu ka dieu? Waalaikumsalam. Keun sakedap pantos. Euleuh geuning Bapak Parman. Nah aya naon Pak Parman yeuh? Bet meuni hareuos kitu sigana. Nah aya naon yeuh? Duh, hampura ieu Pak RT tos ngaganggu yeuh. Aduh. Lain wayah lain wanci ieu pun abdi rurumpaheun ka dieu. Wah, cilaka yeuh Pak RT cilaka. Cilaka ieu mah cilaka. Ke. Calik heula Pak Parman, calik heula. Nah, cilaka teh cilaka kunaon? Nah, aya naon sakirana ieu nu cilaka teh bet asal reuwas teuing ieu teh. Cik tenang heula aya naon. Kieu Pak RT. Abdi tos kajadian di rorompok nya ari kajadian teh kajadian naon. Cik tenangkeun heula. Sangkan bisa ngobrol na asren ari geus tenang mah bisa tenang mah atuh meureun dina cara penyampaianna ge meureun moal hareuos seperti kieu yo. Cik aya naon coba aya naon. Parte kajen kuku mah ge ieu mah nyuhunkeun tulung bae ka Pak RT. Pangudageun garong. Allah. Pangudageun garong. Lain udageuneun atuh Pak Parman. Tos lila tah tadi keneh kajadianna. Aya kira-kira tos 20 menit maka ayeuna wah atuh moal kaudag nah saha nu kagarongan. Di rorompok sim abdi Pak RT. Teu aya sadayana perhiasan artos digondol taku pamalingan. Uluh. Geus ngarambah ka kampung urang euy tagarongnya. Karak ge
ngabadamikeun cikeneh jeung Pak Ketua kampung rek ngayakeun ronda sing horeng mah tos kajadian seperti kieu. Duh, ngiring prihatin ye. Kula ngan kumaha ye kula teh bisa nulungan ari kejadian nama ye Pak Parman. Nya ye Pak RT ngan kudu kumaha ya abdi geus kieu. Aduh. Sing tenang we heulanan. Pasrah we lah kana Maha Kawasa. Laju nama nya Pak RT meureun milik abdi meureun digondol kabeh rezeki abdi maksudna mah keun teuing kege sugan kaganti kahareupeun mah ke ari kitu mah sugan kaudag genehnya. Nah, ari kitu mah ya urang kudu geura-geura ya. Ngageuingkeun tatangga. Nya ieu mah kumaha bae carana Pak RT? Duh. Pangudageun karong ka beulah mana cenah eta? Lumpatna ka beulah kaler. Sigana mah nuju ka ditu tuh ka hulu wahangan. Uluh. Memang enya selenting angin tilatoning beja mah memang didinya tempatna teh. Aluh kudu kumaha ye geus kieu ye nya. Diudag lain udageuneun keun tah heulanan. Pak Parman sabar we heulanan ke ku urang ditelusuri. Ieu mah geus moal kabedag atuh. Unta mah diseprak kejadian sakira-kirana meureun bisa diudag, bisa disusul. Ieu mah wah geus kieu moal kaudag moal kasusul atuh. Ngeunta teh ya Pak RT asa bet lebar teuing. Meunang kukumpul, meunang cucap cicip eta teh. Aya tujuan, aya jeung cita-cita oge kahayang sigana mah teu laksana ieu sim abdi. Keun heulanan. Nah, yang cita-cita naon kitu Pak Parman teh? Satadina mah abdi aya rencana bade ngalaksanakeun umroh kitu tah. Ngan kumaha atuh aya namanya? Astagfirullahaladzim menyanya keun we heulanan. Pak Parman sabar we can kaparang meureunan kudu ngalalakon heula ngan tah di kumaha atuh heug keun we heulanan geus ieu mah tenangkeun wae ke urang dirumuskeun we lah kudu ngayakeun ronda mun kieu carana mah hampura ieu Pak RT teu bisa nulungan, teu bisa nyusul, teu bisa ngudag. Keur dina kaudagna ge sigana mah moal kauntub lah. Nah, mun tah mah urang ngudagna bari jeung ku lobaan. Sapirakuna ngan ari kieu mah dalah dikumaha ngeun hatur nuhun. Pak Parman tos geura-geura lapor ka kula. Ieu bahan pikiraneun kaharepnakeun sangkan ieu kampung urang ulah kajadian deui anu saperti kieu. Oh sumuhun Pak RT ari kitu mah pun abdi bade uih deui awatos pun anak ngantosan. Nah kumaha kajadianana? Nah habet teu kanyahoan deui lamun garong asup ka jero imah. Buku kieu lalakonna mah Pak RT. Satadina naha di kamar pun anak teh sora aya nu gundreng kitukeun. Nah eta anak ngasupkeun lalaki kitu. Jasora gundreng-gundreng lalaki di jero kamar anak teh. Barang didobrak ku si mabri eta panto aya 2 jalma di dinya
marake taregos. Cing horeng magarong berejeng pun anak diancam deui. Lamun teu dikaluarkeun cenah perhiasan jeung artos. Ya, anak abdi sigana moal salamet tah eta kitu. Uluh. Keun lah paparman. Ari urusan harta benda mah kageh sugan bisa disias deui. Ari puguh milik urang mah kageh bakal kaganti deui. Lamun sakirana paparman teu nyumponan ka hayang eta garong, anak sigana nu jadi korban. Nyawa mah teu aya gantina pan. Tah eta anu jadi haroong teh kana diri abdi nya akhirna mah perhiasan artos nu aya dipasihkeun sadayana daripada anak abdi ngalayang nyawana. Nah kitu keun we heula anak. Geus ieu mah tenangkeun we heula anak. Heug atuh arek mulang deui mah sing kadewe nya jeung tenangkeun we nu di imah ka anak ka pamajikan parepeh bae sing tenang. Ulah ka bawah ku sakabah-kabah tenang we urusan ka dinya mah. Keun hatur nuhun Pak RT ari kitu mah. Si mabdrek geura uwih deui lainahan karunya ya kana nu di rorompok nya sok atuh sok. Ku aya we ai taeun teh nya. Pake kasieun, pake khawatir sieun kajadian kapalingan ka garongan ieu lembur. Nah, bet kejadian sakalinya aduh. Ai taeun teh bener-bener ieu mah kudu dironjatkeun ieu. Ngayakeun ronda teh tong dilila-lila deui. Mohon Pak RT keun lah ari kitu mah abdi bade uih bae. Sok. Hatur nuhun di atas laporannya, hatur nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lamun kieu mah kayaanana lain di lembur tetangga wae. Ka lembur gempol ge geus mulai teu aman ye. Duh, paparman musibahnya. Untung anak paparman teu ngalayang jiwana, teu ngalayang nyawana. Bet aya wae ai taeun teh yeuh. hasil oi. Aduh, kumaha wong. Wah, Brin. Beres, Brin. Duit di bawah yuk, jeung perhiasan. Wah. Muni berat oi. Sigana malin sautik di harta benda nu aya dina raju yeuh. Nu aya dina kanjut kundang. Pasti ya si bos bungaheun ya. Si bos pasti ngarasa senang. Gawe urang mau cekil, gawe urang dina peuting ieu teu nguciwakeun. Oi, beres wong. Nyabrin. Aduh, ngan si Armid we. Barang asup ka jero imah ningali nyi mojang keur ngagoleh di luranjang meuni kumetap manehna kumejot oi. Atuh padahal mah dewe kesarua boga nafsu pelebah di nama. Wah, lamun sakirana waktu nanti samporet, hayang murak we heulaanan teh kana kadu. Urusan kadinya mah keheulaanan gampang lah. No penting ieu urang bisa ngabanjut naon anu pake kahayang ku si bos urang ye. Oh guys Brin dah cocok lari gitu mah guys, saya balik yuk. Bisi aya nu nyusul urang lain naon yuk. Ayo wong atuh. Ayo Brin. Oke, geus kieu mah urang tenang lah. Tenang sia Armin. Ngan gawena maneh mah kitu lah. Ari geus bagi nu herang-herang eta sok dong nek poho kana tugas. Saha nu teu ngaheroy.
Mangin herang gitu mah. Oh, puguh. Oh. Lah John, kiwari waktu ke setengah peting ya, bahkan ngagayuh ka subuh. Nah, ayo barudak cenah eda datangnya. Lah siga nama meureunnan keur di perjalanan sugan. Tah John. Kieu ieu. Ilaing kudu nurut ka aingnya. Anek digemleng ku aing sangkan jadi jelema jago, jelema bisa silat. Sabab naon? Engke dia ku aing diberi tugas anu sakirana kudu bisa berhasil. Tah. Tugas naon Kang Joko? Pan aing kamari keneh ka dia ngomong aing kapilengan ku anak si Parman euy. Eta ke bagian dia anu nyokot. Bagian dia anu mawa eta anak si Parman bawa ke dia. Aing mantak paeh panasaran euy. Lamun teu laksana ka anak si Parman, duh meninyeng celang herang euy. Aduh. Nah, lain ku Kang Joko bae sakalian atuh anu ngabanjutna. Keur naon aing ngabogaan anak buah. Nah, kudu kula anu ngajalankeun tugas. Nyumponan kahayang Kang Joko kan aya di antarana si Tamrin jeung nu sejen-sejena. Pokokna mah ieu mah bagian dia, budak pan bagian ngaranjah. Kana harta benda ke bagian maling bikang mah bagian dia. Itu tah. Beres lah. Ari urusan maling bikang perbikangan mah Ngencing kade. Lamun geus beunang ku dia ulah wani-wani ngakabaknya. doang karena dahareun bae Kang Joko mengakabak segala macem. Nah habis si Hasyum gitu. Lain masalah haseup, cambal kena. Rasana bisi ngurangan. Asaku aneh ari Kang Joko. Bet bisa ngurangan rasa. Aduh ampun teuing. Ari batur dia ka mana teu kadenge-denge yeuh. Teu kecet-kecet. Allah Rosad. Nah euy ngacai sia. Adah ampun teuing. Tunduh pokoknya. Rada tunduh. Dasar. Ieu mah ieu kumaha batur mau brek ngobrol dia mah kalah molor. Aduh hampura bos, hampura ya. Capek meureun tadi beurang lelumpangan lah. Lah. Guys pokoknya mah balik di kana dia John. Sanggup henteu sakirana? Lamun memang geus masagi ku pangarti. Geus loba ku pangabisa mah ngatik teu sanggup. Dasar mah memang kula ge hayang boga pangabisa. Hayang masagi ku pangarti. Tahu hari kitu mah keun lah. Digembleng ke koeng dia tenang bae lah. Jeung aing mah penting dia nurut ka aing. Beres bos. Beres. Tah. Barudak geus daratang. Eta tinggara jelang sorona mata. Tarurun ka dieu. Oh. Si Tamrin, si Ocit,
si Armit geus datang jeung si Kiwong. Hei, kumaha dari hasil euy? Beres bos, beres. Pokona mah mocekil jeung menggembirakeun. Nu bener Wong, nu bener dari ya. Bos masuk kepercayaan. Lain gitu, Tamrin. Beres bos. Pokona mah naon anu pake kahayang ku bos ye, laksana ye. Perhiasan, duit toh digondol. Tah cocok. Berarti Dararia anak buah aing anu bisa dipercaya gitu. Oh dasarna ge. Lain imah saha anu digarong ku Dararia ye? Hah? Ada imah saha tah, Wong? Lamun tu salah mah tah imahna Parman. Waduh. Pimitohaeun aing dari mah digarongnya. Bos, keur kieu mah ulah aya pikiran kadi itulah. Ndek pimitohaeun tanek saha. Garong mah digarong bae lah, banjut bae pakaiana. Oh, cocok lah. Kiwari duit jeung perhiasanana. Kiwari harta bendana engke isuk jaganing gitu anakna lah nu dibanjut. Cocok. Wah, ungah aing ye. Aduh. Dararia bener-bener bisa dipercaya ku aing ye. Bagaweuna angkat jempol aing. Angkat jempol mah bos, letik teuing. Angkat tah indung suku. Wai dia. Moal capruk ngomong. Tu lain kan biasana. Hayang menang punten anu gede mah pan jempol mah leutik. Ari indung suku mah bari jeung nyocok eusi-eusi pan bareuh tah gade meureun. Bantangul sianya. Hayang ngagonya ka aing. Meujeuk geus Dararia. Bos, pesta lah penting urang. Alah, tenang. Percaya tujuan. Anak buah aing kasaksian teu dia. Anak buah aing geus bisa ya usahana. Dia ge kudu bisa ge, kudu doang barudak. Tenang bos. Nu penting mah ulah bare heula ilmu. Geus pokona mah tenang belah. Pamirsa kaum dangu sadaya, urang tunda heula kaayaan Jojon jeung reng-renganana anu diluluguan ku nu ngaran Joko. Urang tunda heula engke oge baris kasamper deui. Urang kocapkeun anu tos lila katunda nyaeta kaayaan Jasim anu ayeuna keur digembleng di imahna Abah teanya nyaeta Abah Ramlan anu katelah anu aya di Leuweung Cibung Bulang. Mangga urang dangukeun kumaha guaran caritana. Wilujeng ngadangukeun. Geus teu kara saya aing di dieu nya. Dina poe kana minggu, dina minggu kana bulan. Geus teu kara saya aing di dieu. Geus lumayan lila. Geus ngalaman genep bulan ya aing di dieu nya. Kayaan ngeun syukur alhamdulillah bae. Saeutik aing kurimah ngarti. Saeutik lobana aing boga pangabisa. Susuganan bae ieu pangabisa aing pangarti aing bisa dimangpaatkeun ku aing kana jalan anu dipikarodok ku Allah. Ya memang tujuan jeung cita-cita aing eta seperti kitu. Lan ieu ka mana ya Abah Ramlannya?
kacai buat lila-lila teuing ya. Oleh itu guning tuh geus datang. Yang ada geus kolot. Karak nanjak tadi kadinya ge mun geus karasa eungap lah ai taeun teh. Lain eungap seubeuh ku barang dahar ieu mah. Eungap seubeuh nyorang tanjakan. Ari abah biasa bae abah. Ari geus kolot memang kitu. Ngaranna ge manusia yang umur sanajan baik sasebutana anu nambah ge cenah umur abah 70 tahun. Eta sabenerna mali nambahan jang ngurangan. Nah abah bet ngurangan. Pan anu tadi nanti 60 jadi 70. Meureun nambahan lain ngurangan. Ari sasebutan mah ngumu. Nanti teh nambahan. Ngeun urang geus ngurangan. Cirining urang teh tereh kana wancina. Tereh balik mun balik teh mah ya. Sabab umur manusia mah di zaman ayeuna mah jarang anu panjang, jarang nu lila yang sesebutan umur abah geus 70 80. Orenganan mah geus ngurangan. Lamun istilah ieu teh mah abah geus deukeut ka wanci magrib ya. Itu dah. Leres kaharti ari kitu mah ku Jasim oge bah kaharti nya. Urang teh lir ibarat istilahna mata poe nya bahnya. Lamun istilah ieu teh mah ieu abah teh geus lingsir ngulon kitu bahnya. Tereh surup, tereh tutup, lamun tutup teh mah. Tah eta kitu, lamun dihartikeun ka abah dinya mah yang kitu tah. Kan masalah umur mah. Ari masalah umur mah tanu kolot tanu budak. Sanajan bae kasesebutanna abah tinggal saeutik deui. Sahnunya buah mah budak ngora nu miheulaan abah. Pan umur mah teh nu nyaho lain kitu tajang Jasim. Sumuhun abah, sumuhun kitu. Sabab eta mah rahasia anu nyieuna, rahasia Gusti Allah. Yang namun sakirana umur urang nek dipundut kuno rahayu nek dicana kuno mah kawasa bebeja mah. Wah, meureun abah geus moal inget ka dieu ka ditu, hayang ngalobakeun we amal anu bagus. Lamun bebeja mah sakirana kitu den. Sumuhun abah. Gitu aduh. Mohon bah. Mohon kartos. Kan ai urusan kadinya mah ya memang setiap manusia tong beroning manusia. Setiap makhluk anu hirup di alam dunia mah yang pasti bakal ngalaman anu ngaranna pati mah. Teu jalma, teu satoa, teu naon. Pasti geus datang ka wancina mah bakal ngalaman jeung bakal kaalaman. Sumuhun abah. Sumuhun laras pisan. Tah nu mantak. Cik saeutik yuk. Hirup urang geura nungtut dipapaesan ku kahadean. Ulah eta hirup urang dipapaesan ku kagorengan. Sabab naon? Sanajan bae urang loba kelipuk harta jeung pakaya yaitu serba aya. Ai wanci mulang mah kanu bogana. Moal nanyakeun harta, moal nanyakeun pangkat, iwal ti amal jeung perbuatan tatejang.
anu baris nganter orang ke alam baka gitu dah. Semuanya banyak. Tapi kieu ya. Eta jalma sok pahibut paciweuh poho kana waktu, poho kana diri, poho kana capek. Anu diudag iwal ti dunia, ngudag-udag hayang gitu. Nya anu disebut ngalobakeun harta, ngudag-udag jabatan jeung sajabana, kadangkala manehna sok poho kana kaayaan. Tah eta yang eta. Padahal eta nu kitu moal jadi jaminan di dituna. Komo misalkeunana Jang Jasim ka sorang jadi jalma boga, Jang Jasim ka sorang jadi jalma pajabat. Wah pokoknya mak ya itu serba aya. Tapi Jang Jasim salah tingcak. Anu maksud salah tingcak teh kumaha bah? Nah tingcak nu beye teh kumaha? Lain kadinya maksudna teh. Nah, patlos-los kanu beye sagala di Jang Jasim. Anu disebut salah tingcak teh kieu yang kadang-kadang jelema masuk lali ka temah wadi. Oh, asa aing jelema berharta, asa aing jelema pajabat. Ngadadak poho. Sombong, angkuh, adiung, lah, itu. Coba harta Jang Jasim tasarupkeun kana jalan anu dipikarido ku Allah. Pajabat Jang Jasim, lamun Bang Jang Jasim jadi pajabat teh sok gunakeun kana jalan anu dipikarido ka Allah. Sing asihan, sing welasan, kitu tah. Sing asih kanu leutik, sing welasan kanu teu boga, sing nyaahan ka sasama. Insya Allah eta baris nulungan ka ujang di ditu. Tapi lamun sakirana ujang salah tingcak sakabah teh tadi lain berarti nincak nu beye lain. Adana pincak lograng lain. Salah tingcak dina nggonin ngajalankeun kahirupan. Pasti eta bakal ngadalak ke di ditu Jang. Sumuhun abah, sumuhun. Sumuhunnya kahartos. Pamajikan geulis harta loba pajabat tinggi cing horeng moal bisa nulungan ke urang di ditu nya bah. Moal bisa. Namun ujang teu bisa mawakna kitu tah. Sumuhun bah, sumuhun. Kahartos ari kitu mah ku Jasim. Sing horengnya ari jadi jalma teh henteu istilahna urang ngagugulung ka cukup, sabalikna urang teu ngagugulung ka susah. Sabab di antara kasusah jeung kasukup belum tentu jelema cukup ngarasa senang, belum tentu jelema susah ngarasa tersenang. Eta maksudna kumaha bah? Pan aya bahasa kitu tah. Nya kieu yang cek lahiriah mah ieu Jang Jasim cukup, duit loba, pamajikan geulis, mobil loba, imah gedong sigrong mentereng. Sing horeng batina mah ujang teh rudet. Sabab naon? Loba harta menang korupsi, loba mobil menang nipu, jeung rea-reana deui. Reku mah tenangna, gedong sigrong, mentereng, utang ngageledag. Nangeunah dah, kira-kira cing coba pecahkan pikiran ku Jang Jasim. Aluh, nya bahnya. Coba Jang Jasim hirup basajan,
dahar ge karo uyah saloba sangeunahna jeung lauk asin rara berumbah tapi hate tenang. Pikiran tentrem meureunnan mirasanya daharna oge sabab daya pikiraneun. Leres Abah. Memang leres. Eueuh nya Abahnya. Belum tentunya jelema boga ge eta hirupna senang. Nya, cantang tu eta teh cantang tu. Eta mah ceuk pandangan lahir. Sabab jeroan-jeroana mah urang pan teu nyaho kitu tah. Leres Abah. Ayeuna mah ku Jasim kahartos bahnya. Sing horeng bah. Nikmatna hirup eta lain berarti ku harta. Memangnya bahnya. Jalma eta ceuk bahasana teh mah tidak lepas dari uang dan harta juga kedudukan. Nya memang yang teu lepas dina anu eta. Teu lepas dina kebutuhan harta. Teu lepas kebutuhan duit. Teu lepas oge dina kadudukan. Tapi belum tentu eta bisa ngajamin karena kebahagiaan hirup ujang gitu yang tah. Leres bah leres. Kahartos ku Jasim ayeuna mah. Kahartos bah. Kahartos pisan. Tah kieu yang. Nu penting jalma mah daek bersyukur. Tah eta. Sabab aya babasaan cenah ceuk kiai ieu mah Abah sok ngadenge basa bareto. Sing saha-saha jalma anu daek bersyukur pasti eta kanikmat teh bakal ditambah cenah kitu. Tapi lamun urang kupur nikmat lah itu. Ke tungguan bae hasil tina kupur nikmat eta kumaha anu bakal karasa jeung naon anu bakal kaalaman tah kitu. Leres Abahnya. Kitu eta Abah. Cik gerak. Menang rezeki saeutik ku kulutus. Laju beh mun cek secara togmolat mah ceuk nu merekna. Sakitu bage kuaing dibere ceuk nu merekna. Nah, sia mah teu nuhun ka aing ceuk nu merekna tah. Kitu. Meureunan kena urang dipersulit jang sabab urang teu dek nuhun teu dek syukur. Eueuh leres Abah leres. Hatur nuhun Abah piwajangna. Hatur nuhun pisan hatur nuhun Abah. Kahartos ku Jasim bah. Naon anu diwurukeun kana Jasim? Naon anu dipagahkeun ka Jasim? Rek diteundeun dina ati sanubari Abah nuhun pisan nuhun. Satadi nama Abah Jasim teh ngabogaan pikiran anu teu puguh. Nah, ieu ngan Jasim kitu ieu hirup nu kieu. Jelema teu boga jeung sangsara. Sing horeng anu boga ge belum tentu ngarasakeun kebahagiaannya Abahnya. Itu ya. Mantak sing kade nyajangnya ari hirup mah ulah aralan itu sumawana bari jeung barutal. Cik sabar lan tawakal. Nenedak anu kawasa sangkan hirup urang dijaring disalametkeun dijauhkeun tina mara bahaya eta nu penting nama. Amin Abah amin. Pamirsa kaum dangu sadaya rupina urang ngecekapkeun heula dugi ka dieu. Pendaran carita Sunda, carita Wadul dina judul Dasar Jodoh bagian anu ka-7. Hatur nuhun dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan anu kirang merenah ka kupingna oge dina tata cara penyampaianana sakali deui Mang Egi nyuhunkeun dihapunten. Mang Egi saprakanca bade amit mundur amit mungkur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.